bujangan teh ulin ka di lembar rek naon? Arek diajar ngonten. Oh, rek jadi panganten ya. Alhamdulillah atuh ning aya jodoh namanya geus rek deket geus rek panganten. Mudah-mudahan we didoakeun cenah ku abahnya sing loba rezekina gitunya euy dina sing lancar segala rupana. Arek ka saha atuh kawin teh urang teh? Lain arek kawin, arek diajar ngonten hayang ngarah hayang beunghang. Boga meh loba harta benda. Oh, kajana aja. Kon we kajana janda ge keureuyeun we. Mudah-mudahan sing samawa ka ditu teh sakinah mawadah warohmah gitu. Lain sugan rek naon euy hiburanana? Lain arek kawin, arek diajar ngonten. Kunaon arek bedegong teuing. Oh, ngadu bagong. Oh, alus euy, ngadu bagong nya euy hajatan kawin teh hiburanana teh rame. Iya teh baladna tukang moro. Heeh, balad teh tukang moro lain eta mah ngadu bagong ninganan. Alah aing mah kumaha ieu teh. Kok sok didoakeun ku abah sing janglar kan ngadu bagong ge bejaan we sabariji bagongna. Boga anjing dua rek dibawa ka ditu. Mah balik urang mah aya. Arek balik aing. Non rek ka mana atuh? Balik ah. Oh, nyiapkeun gedeg.